Ah, iya ya suluh teh ya. Namanya kira-kira nang lobanya. Jeung naon seutik mah. Loba sakieu. Ayan. Badak. Nah, loba sakieu. Lumayan. Isinya. Yalah ngapa sih dong luang loba dah. Ini sakieu meureun lah. Ya, barala. Nah. Malang. Jeung teu boga teh. Terus ke zaman kompor. Naon? Dewek mah anggar we make suluh. Karusing. Kieu teu boga teh kieu. Zaman baheula mah ke suluh wae. Anu mah kuduna mah kudu make suluh kuduna mah. Anggar we make suluh. Nah, sieuman. Loba pileut. Wah, betul. Eco, ai. Geus Bas kayak gimana? Kang kelas dulu. Kemana Kang? Ayo Nam. Kade jalan nak. Ayo Kang. Buta sukan. Eta nu buta mah. Bapak dia. Ngobrol nganggu wae, tanya angke parusing meunan. Ane ngasih lu kota rese di guang wae. Bencong teh hese pugu. Meni galak si agenya. Urang teh nyangka. Meuli dulu ah. Ai saking mun harese ieu suluh sakikieuna. Ganggu. Bapak di buah aing lah. Wah, mun amprok. Gua. Seksi banget ah. Dia naon? Iya naon sih kesekian. Si Aa ya masalah ge. Bejakeun ini. Tanyakeun. Anu nih. Iya mah. Tempo coba gana naonan meureun kos kieu. Geuning nih kata ka kos kieu. Ai di kamar mandi geus kos kitu. Ya sugan mana lo Pak? Alasan lamun lalaki hayang. Apir aku mah. Ya heuh darawe mah biasana sok kitu. Henteu nya eta mah nya teh nyaho nya kos kitu we geus kos kitu. Ya kan kayak orang selidik cek halnya hosa. Waduh, Pak tenang, Gus. Kan ya kita panjang. Dia teh ngelas dulu biasa. Iya, ayo. Ayo banyak. Mangga. Oh, sini yang ngopi lah. Nah. Aduh.
Aduh. Aduh. Atas uli. Oh, terus di kebun di sini. Atas peran mana dia mah? Ya mau aja peran mah. Mau rogok tawak lah. Karena kerja itu, minum dah. Minum apa kopi? Ya cai ongko atau kopi ongko mun aya mah. Ayo kopi nak. Oh, kopi aja. Yang mau hilang tuh sok cai lah dah, minum. Ya tuh. Ayo nam. Aduh, ini kopi. Kopi ongko bisa teh ngopi pan. Ya, tadi orang ke sumur magi ke sieu. Ieu naon maksudna? Oh, ina sih neng. Eta naon? Anu saya tak kos itu dikitukeun. Maksudnya iya neng nyelaki ke orang. Nya heuh sadiri sih hayo lalaki di dieu di mah. Mana doang. Ya piraku orang eling atuh neng. Urang buka mana piraku orang kudu make sabun mah ah. Dipira aku iri dikitu-kitu rek. Namanya naon coba? Neng, lain orang iya. Piraku mana nyalakan ke orang ah. Dipira aku ini sudah dikitu-kitu ke sabun. Oh nyapan orangnya piraku. Hei, kenalan. Beri gede amat. Iya deh, mana yang nyalakan ke orang deh mana ya. Emang awewe goyang anak kurang puas? Itu kriket bolong nih gede. Wah, ini bapak Bang tuh. Wah. Gue cung tadi budak eta aya deui neng. Emang kos gitu? Yang nyahote itu budak sama. Enggak sih, iya kunaon ya, iya kunaon. Sini be lain ku urang neng. Lain ieu perlu ngusai teh apa ieu? Emang tadi di ditu emang. Aya di kamar mandi. Heuh nya teh nya. Nya geus hasi ieu nu kos kieu. Bawa ka jero urang ah. Bohong. Saya kemana saya gue cek. Bapak dia. Bolong. Mah. Itu di kamar mandi sana siapa tuh kamu? Oh, penjahat tuh. Coba Sige sih. tempo. Sana kasih. Anu tadi teh pocong. Urusin amat maka orang udah anu. Itu pocong anu itu di tempat teh. Apa sih yuk? Ayo ayo ayo. Orang masih. Pak, Enak mah. Pak. Ah, burung ka dieu. Ayo Sasi. Sasi. Gini budak geningan. Jalan, jalan.